Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kanu Islam saban-saban tahun tur mukala puasa bulan Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib syam opat. Hiji Islam akal baleg sareng kuat. Ari pardu sareng rukun siam opat. Ari rukun kahiji nyaeta niat, kaduana nangtukeun niat puasa saban peuting poe isuk rek puasa. Rek nekanan puasa pardu Ramadan atawa nekanan anu dinazarkeun katilunahanan tina dahar leueut tina jimatina utah kadelepat. Opatnya homimiti jeung panungtungan ulah niat jeung buka satabrang-tabrang anu ngabatalkeun puasa 10 masing apal ngarah jadi jalma teguh. Hiji ain anu nepi kana beteung najan leutik sarta dihajaku urang atawa kajero ti koro jeung sirah henteu batal neureuy ciduh nu bersih. Jeung teu batal asup ain kana beteung teu dihaja atawa dipaksa orang, jeung teu batal kebul pangayakan tipung jeung katalanjuran cai kana irung. Lamun henteu banget dina kekemuna sareng ngingsrek cai ka jero irungna, dua hukna hartina ngasupkeun ubar tina salah sahijina kubul dubur atawa ngasupkeun tungtung ramo kana kubul dubur dina waktu istinjana dina qada hajat sareng istinjana masing bisa pisan urang ngaraksana.